santri mah anak buah ngabadeg kebon mah gararung. Jadi gimana nu nek ka dieu nek mentuan ngalakar apa? Enggak buru dayakan kieu. Assalamualaikum Kak Dik. Waalaikumsalam. Kan siapa balik minyak. Ampura. Landa biasa nama itu anak kobong ka urang kitu. Itulah indah ai Pak Haji mah. Ku geus poho da ku salah lapar. Cedar gitu. Can tadi minum. Aja urang jadi mau ngalakal apa? Pananggung geus siap, kalau mah geus mawa. Atuh tulus da Pak Haji mah tadi ginungan di dieu nunguan mana nu ieuna nu ngalana. Ayo da jauh. Jauh. Lapar keneh. Karena Pak Haji mah aja. Iya Pak Haji cium tangan ke anak murid. Gimana Pak Haji? Kadang-kadang aku pelutus baik itu. Aku tuh kumaha pelutus nak menyak guru cium tangan ka murid. Pas anu penyebabnya beteng lapar. Bisaan. Si poho. Terus amun anu ngintip, kan isin beureun menyak guru. Oh, Pak Hajinya. Yuk. Maafnya. Kemana anak itu? Ngintip manuk ya. Manuk ya. Sing itu teman. Wah. Ngintip Manuk ya. Ayo. Tuh, itu santri orang datang karena tangkal kalapan tuh. Cenah karolot tidak. Kolot, bisa mana naik nak? Itu Aduh, grab-grab. gimana? Kumaha cerita nak tuh. Bapak benu naik, da bapak mus kolot. Menyak guru digawekeun deui titah naik. Lain ge boga murid. Nyawa kieu mah tuh mendingan miara ieu be. Nu bisa naik. Alah, ajeuna mah. Aing be nu naik. Udah cuma orang balik lagi. Atuh daripada diamak ku Umi mah. Nges aja dah. Tuh, bapak mah buyut ieu. Sapopo yang di kebon jalan gitu di Caangan. Lain kebon. Leuweung. Udah murid kebeneran. Sangka dia ada digawekeun ku murid. Nyawa kitu mah teu isuk ku aing diala. Itu berenang lapar. Ayo, kade Pak Ji. Silagrab. Sing kade. Nah, aman. Spaghetti mah jangan deui. Bisa naik gitu. Ayo, semangat. Murid itu mah maehan ka guru. Anangan hina bulat. Mudahan di petara halal. Kurang bisa nggak Pak? Oh, udah mereka lapangan mungkin dipudakeun. Coba hese. Kolot Pak. Pedang. Kolot ngalana. Coba mun raga ti dieu. Ragat ke hadap ieu. Umi jadi randa meureunna. Kok kurin lu ngawin? Ya onam kana ngawin potongan batur. Santri-santri ngomong kitu. Santri kayak buheungan Pak. Lain pada naik ramen di situ am caruh bae. Kemarin lagi sekolot, tanah geus kurang. Kumahakeun deui. Eta dina mah bapak mah. Tah maneh ge, parang sama bisa. Cek ade ngarungana. Oh, bener. Kita rumah jadi kumpulkeun. Awas, singkatnya ngulu tah. Semua bacan. Karak di hiji. Pinuhan lah karung hiji, sakabehna pinuhan karung. Geus Pak Ji. Geus piloba ieu ge kalapana. Ieu na kacai holan. Nilai sup karung ya. Pak Ji mah ngeun ieu lah mun No. Haji turun, aing geus pinuh makarung, yang kebalik. Kesan itu kebenaran.
gawekeun guru. Lah, mun geura dandankeun geura balik. Tanggung ku si santri. Jauh hese jalan kieu. Itu mah santri, mau datang ka imah. Santri, hayo balik. Das buriet. Da Haji malapar weteng yo, isuk. Hayo geura balik. Kemana tas santrinya? Kita tadi. Jabas burit, jaba ye buah kalapan yang diperlukan ku si Umi. Ai dibawa ku Pak Haji. Da moal datang, ke dibawa sini carekan ku si Umi. Di lebok maung meureun lah, tinglah balik deh Pak heula. Di ripu-ripu ge. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berat amat ieu. Wah, anu ieu kalapas sakieu. Ieu mah berat kieu. Berat ini kelapa. Wah, ini kelapa saeutik namanya berat kieu. Pak Haji. Pani mau ke Pak Haji, santrina ka mana? Sieu teh marangian ka dieu balik. Oh, ja Pak Haji. Oh, liwat teh. Oh, nya di mau liwatnya. Oh, geus eueuh deh. Lainnya kan ieu mah nitip geus ngan kadang kekociakan eta pangneangankeun bawa manya sakene keriakan ku maung. Mun Pak Haji mun. Baru sing Pak Haji digawekeun ku murid kitu. Lain anak nu beunghar mah geus teu hayang magahan ngaji nage. Kaduga tamu ali tanyakan nih. Aduh, kita santri nu eta. Nu gawena. Lain anak nu boga geus dikaluarkeun ti kobong. Buhan anak nu boga bae. Haji ararisin sakolotna. Parukan kolot nama eta bener be ngaji dinu urang gorenganan tingkah lakuna kitu goreng. Aduh, juga hese ieu. Isukan mah kuaing diajarkan deui bae ngala buah deui bae. Bagian manehna kuaing disiksa kieu ya. Aing walau bawa omong eta ka santri eta. Isukan bagian manehna kuaing disiksa ya. Datang ieu. Sama wal datang ieu. Diripuh di jalan ieu. Oke mari. Pengajian ke santri eta dieu omong. Aduh ieu. Ripuh eta santri. Teu beneran miar santri nu eta mah. Terus emang lagi mente dihakan maung mun kolot nanyakeun kumaha ieu ngajawab. Bingung ya. Aduh. Mending geura dibeunahkeun ieu kalapa ya. Cenah geura diapikeun ku si Umi. Astagfirullahaladzim. Orengan aing kita di nanggung isirnya. Capek si capek. Aing mah di ditu gero-gero be. Panas aing masih dihakan mau. Bapak. Kira-kira anu akeun. Makan kita apa? Ini bermandi. Apa ini? Gawean kesini.